Mankoba kadua nyarioskeun dipedalkeunana Sayyid Abdul Qadir. Ari dipedalkeunana di nagara Jailan, nyaeta hiji nagara bawahan Tabaristan. Dina weungeun kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 tina Hijrah. Ari pupusna di nagara Baghdad dina kaping 10 sirih Mulud tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 80 hiji tahun. Dina wengian dipedalkeunana aya 5 karomat. Kahiji ramana Sayyid Abdul Qadir nyaeta Abi Sholeh Musa Janki ngimpen kasumpingan Kangjeng Nabi diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam mujtahidin sareng ku para wali. Teras Kangjeng Nabi nimbalan ka ramana Sayyid Abdul Qadir dawuhannana, Abu Sholeh, maneh ku Gusti Allah dibaparin anak lalaki. Eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah. Jeung bakal meunang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Kadua, nabi-nabi oge sabada Kangjeng Nabi pada ngabubungah ka ramana Sayyid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul aulia sareng sadayana wali-wali salianti imam anu maksum eta di bawahan putrana. Sareng dampal sampeyanana bakal didampalkeun kana pundakna sadayana wali-wali sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naek pangkatna. Anu henteu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawaliannana. Katilu henteu aya anu dipedalkeun dina weungian dipedalkeun Sayyid Abdul Qadir di nagara Jailan anging sadayana pameget. Ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat Sayyidina Abdul Qadir tibarang dipedalkeun henteu kersaeun minang siang dina sasi Ramadan ananging minang sok diwaktos boboran. Kalima dina walikatna Sayyid Abdul Qadir katingali tapak dampalna sampean Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeunna bade tunggang kana buruk dina weungian Mi'raj teh. Saparotos anu bakal kaciroskeun engke di luhur sareng waktos medalna disareungan ku cahya anu puhara sahingga jalma-jalma henteu aya anu kuat ningalina. Ari yuswana ibuna waktos harita yuswa 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa.